Paingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada benar. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Ulah waka nyalakeun batur. Para batur. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggah salat diomongkeun dina Fatihah. Artina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah jalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan coba cilaka tuh. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti geus. Paingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada benar. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Ulah waka nyalakeun batur. Para batur. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggah salat diomongkeun dina Fatihah. Artina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah jalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan coba cilaka tuh. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti geus. Paingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada benar. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Ulah waka nyalakeun batur. Para batur. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggah salat diomongkeun dina Fatihah. Artina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah jalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan coba cilaka tuh. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti geus. Paingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada benar. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Ulah waka nyalakeun batur. Para batur. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggah salat diomongkeun dina